Selamat sore saudara TVRI kembali hadir dalam info COVID-19 terkini bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa, alhamdulillah dina danget ayeuna simkuring Frederico. Oke tantos dah simkuring Amelia Putri. Tiasa depan dari pamirsa dina pidangan anu janten kamemetna orang Jawa Barat, oge di antos-antos kuargi Jawa Barat dina tabuh opat aya namanya, nyaeta kalawarta. Ngabagi warta ka balarea. Dina edisi dinten Rebo ping 15 April 2020 sabaraha informasi baris didugikeun ka wadebal kalawarta nu wartana tos disagikeun ku tim redaksi kalawarta. Rincik rincang Kang Abo ka Purwakarta sidik pisan ulah lali dinten Rebo aya kalawarta. Kalawarta ngabagi warta ka balarea. Minuman kesehatan duo herbal Tuan Manur dijieun tina dua bahan anu biasa dipake ubar alami ku karuhun urang nyaeta jahe beureum jeung koneng gede atawa temulawak anu biasa dipake ubar batuk jeung kasakit mah oge sajabana. Liam ti kitu jahe beureum oge dipercaya bisa nambahan kekuatan awak atawa daya tahan tubuh. Hal sarupa kitu teh dibutuhkeun pisan dina kaayaan eukeur mahabuna sasalat corona siga ayeuna. Cek Humas Tuan Manur Kang Abay, minuman kesehatan duo herbal Tuan Manur teh mimiti diproduksi di tahun 2017 sarta geus sumebar ka meh sakabeh wilayah di Indonesia iwal ti Papua. Lianti di Indonesia, minuman kesehatan duo herbal Tuan Manur oge geus nepi ka mancanagara nyaeta ka Malaysia, Hong Kong jeung Amsterdam. Minuman kesehatan duo herbal Tuan Manur ngawitan diproduksi tahun 2017. Pemasaran alhamdulillah parantos ngajangkau seluruh pelosok Nusantara. Jawa Barat mangrumpikeun pasar anu pangagengan menyerap produk duo herbal Tuan Manur ieu tinggal wetan zaman kapungkur. Jahe merah tiasa ngabantos ngalandongan gogoy, demam, tiasa ngabantos nurunkeun berat badan, sareng nu paling utami tiasa ngajantengkeun kestabilan imunitas atau nanti ketahanan tubuh. Salila usum mahabuna corona, minuman duo herbal Tuan Manur teh marima pisan. Dina sapoe bisa kajual 50 nepi ka 100 botol atau kemasan 100 gram. Lamu dihitung mingguan mah rata-rata kajual 1000 botol, sarta meakeun kira-kira sakintal jahe beureum jeung koneng gede. Di Kabupaten Bandung, Dede Saprudin, TVRI Jawa Barat ngawartakeun. Warta anu tadi teh mangrupikeun tongtosa ngeunaan jahe beureum jeung koneng gede atawa temulawak tiba heula keneh ku karuhun urang sok dipake kitu nya ieu teh ngubahan rupa-rupa kasakit nya sok deui kitu nya dina sumebarna COVID-19 sapertos kieu sae pisan kanggo imunitas atanapi kekebalan tubuh urang nya. Atuh pamirsa duo herbal Tuan Manur tangtosna nutup kalawarta dina dangat ayeuna simkuring Frederico. Oge simkuring Amelia Putri amit mundur hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.